Dan kalau saya hari ini misalnya baru kesini Kang Wawan, tapi hati mah ngantang. Karena sekali lagi ini bagian yang saya ikuti terus gitu kan. Jadi dapur seni budaya ini tidak hanya di sini. Karena setelah saya keliling-keliling, entah kenapa orang Bandung Timur itu orang yang paling kreatif urusan seni budaya. Ada reak, ada Raja Wali dan sebagainya. Pak Ale tadi melihat berbagai kesenian. Tadi ada reak, luar biasa. Tepuk tangan untuk reak. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada dapur seni. Dapur seni jeung budaya. Anak-anak siap, anak-anak siap. Ayeuna orang bari sami-sami sakseni buka, orang buka, orang kawitan, ibu munggaran. Ya aya reng-rengan ti Gumelar Tunggal Putra. Anu baris lungsur kaul. Emang satacana mang orang buka heula weh. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Palawargi sadayana urang tiasa patepung lawung deui di ieu tempat. Dina waktos ayeuna dinten Minggon kaping 24 Mei 2015. Dina Raraga Manglayang Midang 2015. Hiji acara anu diayakeun ku alpukahna Disbudpar Kota Bandung atanapi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung sinareng Dapur Seni Budaya Kota Bandung. Palawargi ieu acara lumangsung ti awit kaping 16 Mei minggon kamari dugikeun kangke minggon payun kaping 31 Mei 2015 dina sesi pertama. Ya, Bang Rupi-Rupi kasenian dihadirkeun, dipidangkeun dina ieu acara tangtosna taya sanes dina raraga pemberdayaan sareng peningkatan kualitas seni budaya menuju Bandung juara. Implementasi tina Perda nomor 5 tahun 2012 oge peraturan wali kota nomor 058 tahun 2013 kan Anu eusina teh naon? Anu eusina nyaeta ngeunaan pelestarian seni tradisional. Anu dilebetna nyaeta aya pemanfaatan, perlindungan oke, pelestarian dan pemanfaatan. Hebatnya abinya. hebat. Palawargi priogi kauninga ieun acara Manglayang Midang ieu teh tos midang
tos aya ti awi tahun 2010. 2010. Kumaha cariosna engke urang sami-sami guar, namun Iya. tangtos palawargi masih disarengan kusim kuring pun Dado Firmansyah oge aya. Nengkoy. Abdi Agnes Manika. Atuh di balik dia aya Cep Dalang. Cep Dalang. Cep, encep dengan da anom kene. Anom kene. Maksudnya Mohon. Mina jadi anom atuh. Cep Dalang Eka. Cep Dalang Eka. Mohon. Palawargi sapertos tadi sakumaha anu di Dugikeun. dugikeun kusim kuring. Orang bari sami-sami ningal, bari sami-sami ngapresiasi rengkakna barudak Mohon. dina asuhan Gumelar Tunggal Putra. Mangga, Lagi sadayana. Wilayah saksi wae. Gumelar Tunggal Putra.
Pot nya kumaha kang teh lain akang atuh naon atuh ujang uji heeh ma namanya para wargi parantos ka sakseni ibing masal ibing pot masal nya mo di Paguron Gumelar Tunggal Putra Bandung mohon melorang kali keneh tos jaragong ibingna nyepotnya betul eta teh hebat Bela dirina hebat eta hebat abinya sanes anjus atuh Saha? tuna barudakna anjus mah teh hebat biasa we nah nya kitu nya iya Cep Firman anu kehilangan batu ali teh progah para lagi sadaya wilujeng nyakseni ibing tunggal ti Cep Firman Firman
Apukan ada seni budaya Kota Bandung ya potnya. Iya. Nambe masih keneh. tos kasanggakeun aya Cet Firman ti Aya Cet Gumlang Firman. Tunggal Putra Bandung. Bener. Mohon ayeuna aya deui nu baris gibi. Mohon aya deui. Anu baris kamumule seni budaya. Betul. Budak ngora, budak alit keneh Alit ayeuna keneh, ya, mohon, betul. Aya saha bat ayeuna teh? Ayeuna teh ibingnya teh ti ieu kemarin teh. Hah? Neng Salma jeung Neng Sawa. Aya gandanya Neng Gandanya mohon, ganda. Salma sareng Neng Sawa. Nyong kenemprak lah ibu bapak keprok heula nganggo Neng Salma sareng Neng kepak Sawa. bola tuh, habis Para semangat warga orangnya. sadayana, mangga urang nyakseni Neng Neng Salma Salma, dan Neng Sawa. Bola. Pidangan Manglayang Midang 2015 gawe bareng antawis disebut bar Kota Bandung sarang Dapsenbud Kota Bandung cus aya Dapsenbud Kota Bandung cus Dapsenbud Kota Bandung atau tapi dapur seni budaya Kota Bandung Dapur seni budaya Kota Bandung orang ngaguar sakedik Gusti kumaha cus iya Dapsenbud
Kota Bandung teh awitanana aya di Cibiru. Ngawitna aya di Cibiru. Kawitna salawengkon Cibiru. Mohon. Nye. Ieu teh salah sawios tarekah ti para seniman pikeun ngahiji. Kitu. Oke. Dina hiji beungkeutan. Nye. Dimulai tahun 2006. 2006. Alhamdulillah tiasa silaturahmi sadayana ngabeungkeut ngajadi hiji. Lares. Luyu satuju dina hiji wadah ngaranna Dapur Seni Budaya. Dapur Seni Budaya. Seni budaya. Mohon transfernya ketakna gitunya sabaraha kegiatan anu parantos diayakeun gitunya terus berkreativitas dipikeun ka tahun 2010 pemerintah rada ngaliuk nya diliuk ku pemerintah melirik dia dengan ku masyarakat jadi ieu kegiatan teh bottom up lamun cek istilah keren bottom up teh dihandap ka luhur nya siga melak cabe nya ide masyarakat ieu teh ide masyarakat seni dihandap diusulkeun ka pemerintah. Alhamdulillah ada pemerintah oge ningali ketakna dipercanten nyeun hiji acara ngaranna pentas seni budaya. Kita teh kawit tahun sabaraha Kang pentas seni budaya Pentas seni budaya mah ayana di tahun 2010. Wah. Rame-nya. Iya sekaligus memanfaatkan oge. Cus memanfaatkan ayeuna masyarakat sumping ka dieu ka pasar mingguan 46 nya. Bari jalan-jalan asa aya nu kurang aya hiburan tah hiburanna ieu. Dilengkepan wisata alamna tos aya. Wisata kulinerna tos aya. Kanten wisata senina. Gitu. Eta oge di nararaga tangtos ngalestarikeun seni budaya. Tah, cus. Ya. Jadi tidinya pentas seni budaya teh ngawitanana lain ti pemerintah langsung. Jadi aya swadaya masyarakat oge. Mohon aya ide masyarakat oge anu diajangkeun ke pemerintah. Alhamdulillah. Dibantuan ku Disbudpar Kota Bandung sok cenah ngayakeun. Dirajong sapenuhna. Tapi tangtuna meureunan kedah aya swadaya. Lamun kolot mah kabudak mah mauran. Dah gitu. Stimulan ngaranna oge. Ya. Hebatnya hebat ayeuna mah. Oke, aya perkembangan sanesna perkawis pentas seni budaya ieu nah kemudian aya pentas seni budaya kreatif cenah aya manglayang midang ditungtungna sapertos kumaha ge urang guar ayeuna mah urang ningal heula aya saha cenah pot ya palawargi Neng Siti sabaraha kanca masih gelar tunggal putra Brung
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Kang Wawan dan jajaran yang terhormat Kang Deden Dinar Mukti, Ketua FBI Paguyuban Benjang Indonesia, yang terhormat para hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini kita dapat berkumpul lagi dalam acara pemberdayaan dan peningkatan kualitas seni budaya yang ada di Cibiru, khususnya di Kelurahan Cipadung. Dan alhamdulillah Kang Wawan, karena ini hasil daripada usaha daripada masyarakat, swadaya masyarakat yang dibantu oleh pihak pemerintah, alhamdulillah sudah membantu kita semua, ya, terutama untuk saya sendiri sebagai Lurah Cipadung. Dan alhamdulillah sekarang mah pakai rapot Kang Wawan. Jadi rapot Cipadung ini paling tinggi dibandingkan dengan 3 kelurahan, yaitu Cisirupan, Pasir Biru, dan Walasari. Dan alhamdulillah mendapat nilai 77, yaitu kuning. Karena kegiatan ini hanya terus berjalan setiap tahunnya, sudah menjadi program rutin yang dibantu oleh Kang Wawan dan rekan-rekan. Dan mudah-mudahan pada tahun ini rapot saya Kelurahan Cipadung itu mendapat hijau, ya. Yang kemarin merah itu ada tapi nggak disebutkan karena itu menyangkut diskon itu. Dan terima kasih Kang Wawan, mudah-mudahan ini karena program Pak Wali Kota itu ada segitiga sisi, yaitu inovasi, kolaborasi, dan desentralisasi. Di sini sudah ada kolaborasinya dengan kesenian Sunda ini yang dibantu oleh yang lain-lain mungkin, ya. Dan terima kasih Kang Wawan, karena program Pak Wali Kota itu hari Senin, Rabu, dan Jumat itu ada program kebersihan. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua tidak menyampah untuk mencapai program Adipura yang sebentar lagi akan dinilai. Sekarang nilainya kurang sedikit untuk Kota Bandung. Dan untuk terima kasih sekali lagi ke Kang Wawan dan rekan-rekan, karena khususnya Cipadung ini sudah berjalan sejak tahun berapa, udah berapa kali pentas, sekarang yang tahap ketiga dan 4. Dan terima kasih Kang Wawan, ini izin saya pakai untuk kenang-kenangan, dan kaos juga, kaos yang diberikan oleh Dapur Seni itu sudah saya disimpan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna orang bagiakeun ya. Mohon. Ieu lanceuk urang di Paguyuban Benjang Indonesia. Kapangersa Kang Deden Dinar Mukti. Dinar Mukti semangga diaturana. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nukusim kuring dipihormat Pupuh Dapur Seni Kang Wawan Setiawan Gumlar. Nukusim kuring dipihormat Bapak Lurah Cipadung. Nukusim kuring dipihormat para warga masyarakat umumna Kecamatan Cibiru. Nukusim kuring dipihormat sedayana lanceuk-lanceuk simkuring, rai-rai simkuring, para aktivis seniman budayawan anu kawengku di Dapur Seni Budaya Kota Bandung anu dumuk domisilina di Kecamatan Cibiru. Simkuring ngahaturkeun nuhun ka Pupuh Dapur Seni anu potontos marasihan waktos kanggo pangbagia biantara. Mudah-mudahan ieu pangrojong di Dapur Seni Budaya teras ngalestarikeun
sadayana komoditas seni terutama painten benyang. Mudah-mudahan garapan simkuring ayeuna bahwa benyang itu harus janten ikona kota Bandung parurah ya, janten teu aya deui upami nyarioskeun kuda renggong tangtosna Sumedang, upami nyarioskeun Singa Depok tangtosna di Subang, capi suling panginten di Cianjur, sareng Debus di Banten. Tapi upami nyarioskeun Bandung berarti benyang. Margi kota Bandung ieu putrana nu dilahirkeun diburujulkeunana ku Ujung Berung. Kapungkur kota Bandung itu hanya kota sekupna kecamatan kecil. Nu ageung mah justru wewengkon Ujung Berung. Ujung Berung teh dugikeun ka Tangkuban Parahugi Gunung Suna teh lebetna ka Ujung Berung lah distrik. Jadi secara fakta sareng data Ujung Berung itu luas. Jadi Ujung Berung itu adalah indungna kota Bandung. Ujung Berung ngagaduhan seni tradisi anu teu kalah eta seni benyang. Dinten mudah-mudahan nyungkeun pangrojong oge parurah simkuring sareng Dinas Pariwisata Budaya Pariwisata Kota Bandung Jawa Barat oge sami termasuk disporana margi benyang aya unsur seni sareng unsur olahragana. Alhamdulillah responna sae insyaallah kapayun 2016 upami teh aya wagelan benyang bade aya roadshow di 30 kecamatan termasuk painten kecamatan Cibiru gitu paiduana ti sadayana. Sareng mudah-mudahan eksistensina ieu dapur seni ulah teras kahanapnya Kang Wawan teraslah ulah putus asa ulah dihitung ku waktu geus 5 tahun jadi abdi berharap kedah teras organisasi lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi masyarakat anu berkiprah di bidang seni wayahna parurah nyunkeun di rojong lah gitunya aya perhatian khusus lah margi bangsa urang teu kakenal tentang militerna teu kakenal tentang teknologina. Bangsa urang teh anu janten pilar utama bangsa itu budaya. Jadi upami budayana tos ruksak tangtu bangsana ge ruksak panginten. Enten eta painten anu kedah jadi jempengan. Pupuh dapur seni kali reng-renganana sadayana anu parantos masihan waktos kanggo simkuring cumarios dieu patempatan rampung dawuh tutas pangandika billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh malawargi urang lajeng deui ayeuna aya ibing tunggal.
akan berbahaya. Jangan coba-coba di rumah, adegan berbahaya. Adik-adik saudara tadi adegannya terkering dulu di buminya. Ada Alina. Eta tutup salah. Sudah tanggal salah. Terujukan. Awas. Jangan coba-coba di rumah. Don't try this at home. It's very dangerous.
pajajaran. Jangan ditiru di rumah. Tanpa latihan khusus. Luar biasa. Jadi ibakna target apa ngagosok nate ku Nya. pamibak teh. Ya tak kasok-kasok oke lo bener bang. Kasok-kasok tuh. O A E O. O A E O. Awal. Awal. Aw. Aw. Weng. Weng. Lutu jangan ketinggalan. Batur maduro de ke batu, dia maduro ke bedeng. Kaget ah. Ayeuna sa atasna nembe ku bedaot. Ayeuna urang
pemain jarak. Kang Jet A, dade badai cina Kang Jet A. Ditojos. Iya jarak teh biasanya seperti abang mesol sepatu. Mangga dadang sok. Kade kempes. Yes. Asli, asli. Pilih anu bade di palios gigi mangga ke Kang Jet A. Sekali deui beratosan ke aya di dieu ka adi-adi. Dia teh kenging ditiru kudunya. Halo. Karantas nun celong hiji. Buka mana? Kang Deden aya Kang Deden. Kalau nyabian Kang Deden. Tapi bayang ningali tepuk semuanya. Saburu saya ulah ganggu, ulah ganggu. Beliau tidak semangat Orang tinggal lebus, Bang. Kang Ja, Kang Deden hoyong ninggal. Kang Deden hoyong ninggal. Kang Deden bade nyawer. Banget di penonton beri ayah nu bade ngiring berpartisipasi. Bade ngiring nyawer. Gering nyawer. Nah, Deva Lura. Bare dikurilingkeun. Mangga anu bare ngiring mairan. Wayana peraturan daerah. Seni tradisional. Sosialisasi ke laksanakan.
Bidang 2. Oke, cepat Tilu 2 hiji. Tilu 2 hiji. Iya. Atur Tiasa lumangsung ku apukana gawe bareng antawis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sareng dapur seni budaya Kota Bandung. Dina ngawujudkeun Bandung juara pemberdayaan dan peningkatan kualitas seni budaya implementasi tina Perda nomor 5 tahun 2012 oke peraturan wali kota nomor 058 tahun 2013. Mohon anu eusina nyaeta pot ngeunaan seni tradisional sangkan seniman boga ajen sangkan seniman bisa nanjer pakeun tanjer na jati diri bangsa saja kita sakseni inilah dia gagak wayang perutnya Neng Ayu sarang Cepiye.
Bang jadi pajadan di bageran jika teman janganlah hujan jika teman janganlah kadang pada kayu-kayunan goyangan asli naluri pada hobi rayuan di papanas di popori coba coba tajuk masa karadeng Roma reksa raja Bali kayak tepat Bursa raja Bali yang sarana angin-anginan baru pernah hibaran si lain curug alah si lain hujan diliwin angin-anginan angin-anginan di atas sawiranan si lain curug alah si lain hujan diliwin angin-anginan kadang-kadang hibaran kireh pemawecin tapi berbada aku rahasia hadiah cukup masakan kireh pemawecin tapi berbada orang nasiran hadiah cukup jasakan jadi adu maksud bertanyakan kehadiran bergerak berkuasa abatas ayah gantian asa suka asa berkelamu asa suka asa dibayar asa lain alas lain hujan diliwin
lagu bunga. Aduh kemata pikiran. Aduh bararingo pipikiran. Aduh kemata maju angin-angin. Ayo maju derajat wanita. Yang kena aplaus sekali lagi nomor ya kanggo gagah layang luar biasa.
anu kusim kuring di kehormat Kang Wawan Setiawan, pimpinan Dapur Seni dan Budayaan Cibiru, sareng renganana. Kusim kuring di kehormat oge hadir kepala seksi dari Dinas Kebudayaan, Mang Rendra, dari kecamatan Pak Mantri, Pak Setriadi beserta jajarannya. Tak lupa buat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, buat para seniman-seniman di lingkungan Cibiru yang kami banggakan, dan hadirin tentunya yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kesempatan ini saya diberikan kehormatan khusus oleh Kang Wawan untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan upami arahan mah abdi teu wantun Kang Wawan ari Dapur Seni atau eksis gitu kan. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah ke baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabiin dan pengikut saya di zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, hadirin semuanya, menyikapi acara Mahalayang Midang ini di 2015 yang saya tahu tetap berkelanjutan dan tetap eksis gitu kan. Jadi kalau bicara diantara atau pupeje pasti aya pupeje deui. Ari Mahalayang Midang anu di gawangan ku Kang Wawan di Dapur Seni ieu luar biasa gitu kan. Dina mulai susunan acara, LPJ dan sebagainya selalu gitu kan diberikan ke pemerintahan. Jadi teu disangsikeun deui gitu kan acara kegiatan Mahalayang Midang ieu nu mana tiap tahunnya dilaksanakan. Tah kukituna painten kajajaran pengurus anu gaduh kompetensi yang berkompetensi dalam hal ini, yaitu di bidang kebudayaan. Hadir terima kasih abdi, aduh ngabiatkeun sekali Pak, luar biasa ya kalau Mahalayang Midang ieu ya teu disaksikan deui lah. Mugia dina anggaran-anggaranna biasa teras dikucurkeun upami aya gitu kan. Karena kami secara kelembagaan di Kelurahan Pasir Biru khususnya Kecamatan Cibiru siap bertanggung jawab dalam segala rupanya. Itu satu. Yang keduanya, tadi Kang Wawan kami ngamanatkeun parorah ieu teh seni teh geuningan meuni atos pisan di Cibiru teh. Nu tadina eusina satengah eudeuh tamplok gitu kan. Aduh, kumaha tuh Kang Wawan? Saya nama tiap kelurahan aya wadah. Insyaallah Kang Wawan, ku abdi bade di wadahan. Pasir Biru bade direkrut para senina. Urang gaduh reak anu kumang nyum, urang gaduh kompepar ku Wawan Wangsit, tapi katinggalna panginten anjeunna teu pemberdayaan. Tapi abdi hoyong aya pembinaan di Kang Wawan, urang hayu sasarangan gitu kan, ngareut tengah heuyeut gitu kan. Ngayeut tingkat kelurahan janten ka Kang Wawan oge seni teh untuk bertumpu di Dapur Seni. Hapunten Kang Wawan ya. Jadi ingin meringankan beban daripada Dapur Seni itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tetap mendukung acara ini. Bukan berarti kemarin saya tidak hadir, tidak mendukung karena gangguan kesehatan tidak bisa hadir pada acara pembukaan kawan. Tapi ari nuju kamari di legit, alhamdulillah mengunjungi hadir. Tetap menginten anuku pribados biasa disangakeun luar biasa. Wah, Dapur Seni apres Kang Wawan sareng jajaranna. Atur nuhun, hapunten bila dia kelepatan anu namanya Cumarios. Ieu teh dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat memang sepatos puncul kedua gitu Pak Lurah. Dan hal ieu memang menjadi daya tarik wisata tersendiri kanggo ngembangkeun objek-objek wisata di Kota Bandung di samping objek wisata anu tos kasohor sepatos wisata kuliner sareng wisata belanja. Aya oge wisata seni budaya anu dikembangkeun ku Dapur Seni Budaya mau dilulubuat Kang Wawan. Jantan sekali deui salut kanggo Kang Wawan CS, kanggo rekan-rekanana, oge kanggo aparat pemerintah wilayahanana di mana nu tos jasa ngarojong kana kegiatan masyarakatna khususnya masyarakat seniman budayawan waya di wilayah ieu. Mung sakitu rupina sambutan ti pribados. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur kenalan ka pangarsa Bapak Kasih, pangarsa Bapak Rendra di perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Sumohon, kalau warga sadayana urang tebang deui
pidangan ti barong ti pagidulan. Mohon. Udah tepang deui malam minggon payun di tempat anu sami insyaallah. Tapi Acara anu sami mohon. Bang Layang Midang 2015. 15. Mohon. Jadi anu mancan tugas pun Dado Firmansyah. Sim kuring pun just teh Abdi Kori. disarengan oge ku abdi nyaeta Lydia Kanau. Aya oge Mang Cepot. Sejauh nur pamit di Palawargi Sadayana pen Semang Layang Midang. Mohon. Kita jumpa lagi minggu depan. Undur pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap Rampes Hurip Sunda. Bareng Ferel. Ti pakidulan.
Buddha sembut dapur seni jeung budaya